Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jadi modal nak iman, geus boga modal iman indah. Al-Quran ngajelaskeun walau anna ahlal qura aman wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Tah iya walau anna ahlal qura, lamun bae ahli kampung Cilongok, walau anna ahlal qura, lamun bae ahli kabupaten Tangerang, walau anna ahlal qura, lamun bae provinsi Banten, walau anna ahlal qura, lamun bae sa Indonesia amanu iman ka Allah, percaya pangeran teh Allah, lain patung, lain kayu, lain mata poe, lain bulan, lain duit, lain jabatan, lain pemajikan. Allah amanu iman wattaqau, takwa ka Gusti Allah sesuai dengan aturanana anu dibawa ku Kangjeng Nabi urang nu kuarikeun diperingatkan. Nah, modalna dua, iman, takwa. Berarti intina taat ka Gusti Allah sesuai dengan syariat Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumaha tabalukarna la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Allah bakal mukakeun kabarokahan langit, kabarokahan bumi. Dibere barokatus sama, dibere barokatul ardi. Barokatus sama di hujanan tiis ngeunaheun, dibere angin ngeunaheun sepoi-sepoi. Nikmat urang cicing di imah aya angin, masya Allah ngeunaheun. Cicing di hareupeun masjid kieu urang di naon kitu ngaranna semprot ku angin eta ngaranna barokatus sama. Coba orang deket Haji Pendi, aju angin ti ditu ka dieu beuh, ya Allah ya Rob, ieu racun naon sih ye. Mentek pemajikanna geus teu betaheun, pemajikanna ge teu betaheun deket nyana cilok bae nyana pemajikan ngarendeng kieu jeung nyana embungeun. Sebab ambeuna eta kakarek ti kelek doang, encan ti nu handap ya Allah ya Rob. Masya Allah, loba manuk parae, kotok parae. Dah ya barokatus sama. Ya, urang ningali bulan, beuh nikmat indah, ningali bintang nikmat indah, cuaca nu sakieu ngeunaheunana. Ieu berkat daun ya taat ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibere barokatul ardi, ya Allah. Ya tatangkalan harejo, masya Allah karim. Dideuleuh ku urang sawah hejo lemo, nikmat. Nu paling istimewa barokah mah urang teh ya boga harta, boga awak ditujukeun digunakeun ka Allah pake neangan ridho Allah sesuai jeung mushola ar-ridho. Urang cicing di dieu meh hayang menang ridho Allah. Cicing di musola, musolana musola ar-ridho, dagangna supaya menang ridho Allah, berpolitikna supaya menang ridho Allah, berbudayana supaya menang ridho Allah. Geus atuh urang mencakup ieu musola ar-ridho, bah urang teh mudah-mudahan menang ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ieu urang barokah mah kieu ye, urang dahar sanguna saeutik tapi di dahar kulimaan teu seep barokah tangaran. Kangjeng Nabi mantes perang, masa perang kabeh lapar, segasa lapar kadeuleu katingali ku Ki Jabir bin Abdillah. Kangjeng Nabi lapareun amat ieu. Ayeuna Jabir bebeja ka pamajikanna, "Neng, gelis aya naon?" Ningali Kangjeng Nabi lapareun pisan. Aju ayan teh jang pasakeun kira-kira 5an atau 10an bae. Aya. Geus kakak deuk mencit anak embe, jaboga anak embe. Geus atuh urang suguhan Kangjeng Nabi.
cek pamajikan anak siap kak nu penting harewos bae Kangjeng Nabi nah harewos ulah lobaan 5-10 oke bos itu harewos nah langsung siap pasak jadi pasaku pamajikan anak saleter gandum Jabirna mencit anak embe jauh deui pasak langsung bebeja ka Kangjeng lamun Kangjeng lapar pamajikan geus nyadiakeun masak saleter ulah loban-loban Kangjeng 5-10an ka ditu langsung geus kada ka ditu alhamdulillah cek Kangjeng langsung Kangjeng Nabi langtung para sahabat sadayana alhamdulillah Jabir bin Abdillah kuari keur masak jang nyuguhan urang siap wabeh kadar itu disuguhan urang cek Jabir jepan jadi kiatu ya langsung Jabir bebeja ka pamajikan anak mantep tanggung jawab aing mah ka kamar sakana ngonci maneh Jabir sabodo teh terserah cek pamajikan emang kunaon atuh bebeja atuh ka ditu na harewos geus di harewos banyak lobaan-lobaan kieu datangna di harewos banyak Kangjeng bisa kos kieu wallahu alam kumaha jadina cek cenah ngengkeuy kira-kira 1000 jelema masak dah ngan saleter pamajikan ngagedor lawang buka kak buka ulah ngomong buka tadi ke harewos pamajikan mah kitu komo urang pondok urang Cilongok nanti bukan nyarekan harewos kunaon ye Masya Allah ya sudah cek Jabir yang dicarekan ongkoh ceknya kumaha jadina bae guys datang Kangjeng mana pasakanana antep kenela kula cek Kangjeng Nabi nu ngangkatna kula nu ngabagi pamajikan Jabir kieu bae lah sapilah saleter atuh sabaraha urangan jelema ngeukeun 1000 sabodo langsung diangkat dibabagi saurang-saurang siap wadah bagi ku Kangjeng Nabi bagi jeung dagingna ya teh saurang-saurang 1000 kabagi kabeh ieu aya kene di dieu nyesa sakumaha encan dicokot bae bikin ka pamajikanana Masya Allah cak pamajikanana isi kumaha lalaguanana tuh lamun Haji Pendi bisa kos kitu nyeun warteg nyana iya Jabir ieu garana mukjizat Kangjeng Nabi waktu orang wajar di atas wajar iman ke Allah iman ke Kangjeng Rasulullah tah barokah ngaranna kula boga sangu kira-kira bangsa lamun didahar ku 10-an moal saeb sangu 10-an moal saeb datang Haji Pendi Haji Rusdi jeung Haji Adang tiluan Masya Allah kurang kene kurang isi budak jelema apa genderuwonya tiluan lagi kaget ya Allah ya Rabbi isi jelema berarti kan campur jurig ya campur jurig mantak aya nu ngabarengan ngaranna dasim setan kan aya 10 ngaranna setan dasim teh lamun urang ka kamar nyana geus aya di tempat sare nyana siap di tempat sare ngabaturan urang antak lamun urang langsung teu babacaan nyana aya di dinya nyana langsung ngarangkul ka urang dicekelan mata urang lamun pas subuh Allahu Akbar ditutupan celi urang jangan didengerin dasim ta dasim nah ieu mata dikiekeun we dikiekeun eta deuk beuntak dikiekeun dasim eta dasim nah maaf besi aya di dieu nu ngaran dasim pajar keren we ngaran setan eta celi di ya Allah ya Rabb satu kedua ketika orang dahar teu maca bismillah dasim milu mantak eta si dasim teh ngabarengan teu seubeuh-seubeuh ketika baju urang ngagantung kemudian ku urang dipake urang teu maca bismillah milu nyana bareng jeung urang dasim ngaranna ketika urang asup ka imah kemudian teu maca salam heula
eta dasim diuk di kursi ketika aya pamajikan diadukan orang ke pamajikan tanu ngadu-ngadukan suami dan istri adalah setan dasim ngaran mulai tah pamajikan teh ngomong kak kanyahoannya naon ente salam berarti tas nganjang ye siap nyanyawanan dah apel kajen ku mah ulah sok suuzon kula ge jaho di HP-na aya sia sok aju ngamimitian kos kitu bae imah tangga urang ieu dah dipercaya ieu mah kadeulna ge meni luis kitu dasim teh ada terus saksi dasim terus saya terus sedek aja si dasim bebeja ka salakina ulah ngomong lamun pamajikan keur malah urang ngomong cicing lah cicing bae bangun hebat tuh nya cek pamajikan ai bener bah kan cicing bae kan ngaku atuh jelema mah aing ngomong salah atau ngomong salah cek salakina mulai darder teu saeutik di Cilongok nu ribut suami jeung istri eta dasim ngadak lamun pamajikan orang marah cekal ku urang celina adanan iselicia aya si dasiman kajeun kumaha ge adanan ku urang dasim eta Masya Allah nah iyalah di imah urang aya setan ngaranna dasim mun dahar teh sebe-sebe dibarengan ku dasim mun urang make baju make calana make samping henteu bismillah heula eta dasim di tempat sare urang si dasim nah teu puguh teu karuh urang noel pamajikan mere kenal pot eta dasim eta ditoel ku Haji Pendi dah ku alpoel bae kosum bere duit bae dasim atuh duit mah urusanna lain deui engke ieu mah urang lah teu bisa geus lah tah eta dasim mulai tah ribut loba jelema nu ribut di tempat sare teu kudu jauh-jauh neangan nu jauh anu aya di dieu ge sebenarnya di panggung ye tah eta dasim para jamaah kaum muslimin tengetkeun da si dasim teh nya geus urang lamun deuk ka imah assalamualaikum mun aya jelema di jero pamajikan urang mana ya assalamualaikum eueuh ganti ku ari eueuh sasama assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin nah lamun urang deuk dahar maca bismillah bahkan nu hebat mah maca bismillahna 1000 deuk dahar teh 1000 mal kaburu dahar tuh bismillah wiridan we kaburu seubeuh lain seubeuh nek dasim si ada si dasim nah ieu barokah mah barokah nu paling hebat barokah teh ya di samping saeutik tapi cukup bisa dipakai ibadah ka Gusti Allah urang boga duit 1 juta lamun barokah kurang dihitung 500 di ka masjidkeun 500 jang imah tangga urang eta ngaranna barokah bisa ditujukeun ka Allah neangan ridho Allah urang boga sangu mahi 10-aneun urang bismillahirrahmanirrahim dahar aya sesana bikeun ka fakir miskin eta ngaranna barokah di samping eta sangu-sangu jeung makanan anu asup ka jero beuteung bisa digunakeun pakai ibadah ka Gusti Allah eta bisa teger salat ge eta bisa teger maca Quran bisa teger maca sholawat nah eta ngaranna makanan nu asup ka jero barokah iyalah la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard barokah ngaranna aya jelema nu dahar seubeuh tapi barang adanya suara azan nyana culak cileuk bandeng amat teh azan Allahu akbar aki-aki nu azanna Haji Pendi masalah ya serak basahnya Allahu akbar cak masyarakat irapaehna teh si budaknya teu daeun adanya azan nah lamun teu barokah tah makanan nu asup ka jero lain ka masjid endahan ngajauhan masjid eta teu barokah ngaranna nah iyalah barokah cuman ieu urang menuju ka barokahan teh ternyata konsepna hiji taat ka Allah walau anna ahlal qura amanu hiji iman wattaqau takwa disimpulkeun taat nurut ka Allah
parentahna laksanakeun, laranganna jauhan ku urang. La fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard, bakal dibukakeun ku Gusti Allah kabarokahan langit kabarokahan bumi. Alhasil ti luhur ti handap urang pinuh ku barokah. Hartina barokah seetik mahi tur bisa diarahkeun ibadah ka Gusti Allah, eta ngaranna barokah. Tinggal urang introspeksi bae, urang ieu boga duit boga harta bisa henteu diarahkeun ka Allah, mun henteu berarti teu barokah. Naon ieu pasalna, dagangna apa naonna? Hiji, nomor kedua, ketika urang dahar kok berat amat deka masjid, berat amat deka musola, berarti ieu makanan teu barokah. Naon ieu ganjelanana? Berarti teu taat ka Allah. Tinggal kitu bae eta mah. Ketika urang di imah ribut bae jeung pamajikan, berarti ieu teu barokah kajen kukumaha ge, awet rajet pan ribut pan anakan. Awet rajet tuh kieu ngaranna. Nah, ieu teu barokah. Oh, horenganan dilanjutkeun, walakin kazzabu, tetapi na jelema ngabarohongkeun ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ngemantak ku Gusti Allah dibales kabohonganana ku siksa. Masya Allah, jelema ngabohongkeun ka Allah nu titah iman henteu, nu titah takwa henteu. Ayanya teu iman nya teu takwa kafir, aya iman doang tapi teu takwa. Iman mah iman, mun ditanya sa pangeran Allah, saha nabi anjeun, rasul anjeun Muhammad, tetapi salat tilok, puasa tilok, zakat tilok, main judi terus baik, mabok terus baik, zina terus baik, aya musuh bunuh. Nah, lamun geus kos kitu, lamun geus kos kitu, ku Gusti Allah bakal dibales dengan siksaan. Walakin kadzabu, tetapi jelema ngabohongkeun, maka ku Gusti Allah dibales bima kadu yakribun. Kunaon dibalesna? Ku pagawean, ku ucap nu kumanehna dibohongkeun. Mantak teu saeutik ku urang kuari di leutuh NTB gempa. Iyalah bima kanu yak tuh Palu, bima kanu yak zibun tuh bima kanu yak zibun. Di urang ya di urang Banten ngeri sebenarnya, ngeri ku Allah ya ngeri, ndek dikiriman sagedeung deui jeung saeutik deui mah. Cuman untung bae Haji Pedi sok udang ti peuting. Udang nyana langsung dula deuleu mana cai. Alhamdulillah. Tuh. Masya Allah karim, lamun eueuh jelema nu hudang ti peuting, lamun eueuh nu aki-aki hudang ti peuting, lamun eueuh nini-nini hudang ti peuting, lamun eueuh orok anu cerik ti peuting. Nah ieu geus dikumahakeun meureun Banten. Untung bae masih keneh aya orok nu cerik keneh ti peuting. Mentak lamun aya orok cerik ti peuting, eta teh sebenarnya mah ngajauhan siksa Allah. Geus lamun orok urang peuting teu cerik ciwit. Iya cerik sia. Ceki uci ge cenah. Atuh. Eta keur ka orok. Nah, lamun ibu boga salaki aju ti peutingna henteu daek hudang, ciwit. Naon sia nyiwitan bae? Ih, kos teu karti bae sih. Ciwit teh urang. Naon nyiwitan bae? Ieu kula teu make calana. Ya Allah, ya Rabbi. Orenganan arahna lain deui mah nyiwitnya. Masya Allah karim. Layalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kabeneran aya raja nu gagah kacida. Diaman ngaranna Raja Abroha. Tetapi pengunjung Baitullah masih eksis. Sebab di Baitullah teh aya 360 patung. Wah, di sararembah ti mimiti patung nu leutik segede curug, datang ke bodeh segede gajah aya. Dibentukeunana ge model-model ta patung. Aya nu kos Haji Pendi sagala ta patung. Bentukna. Patung. Masya Allah. Nah, Raja Abroha ngutus panglima perang nu ngaran Abu Righal
untuk menghancurkan Baitullah. Disertai dengan kendaraan gajah. Berangkat 500 personil. Saat eta wah luar biasa. Berangkat ke Baitullah untuk menghancurkan Baitullah. Tetapi dihadang dengan kepiawaian Abu Thalib. Samemehna geus dijelaskeun ku Abu Thalib, atuh Baitullah malainu abdi, Baitullah manu Gusti Allah. Urang masa kadar ngaraksa jeung ngajaga, tah madeg dihancurkeun atuh mangga ja anu ngajagaan manu bogana. Acana mampu bae atuh mangga, atuh mampu bae terserah. Tetapi Allah tiba-tiba ngutus manuk ababil. Dilestarikan dina Al-Quran surat ababil kubakar mimitin ngaji ababil atuh kunaon menghaji we daek ngarendeng kieu hai gegeraan surat ababil kumaha mimitina cepet tabat siada hai coba tabat coba bala kebodoh ieu. Ya Allah. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tab wa arsala alaihim tayran ababil kapangi. Coba tabat, coba baca. Bala kabodoh ieu mah. Tah. Mandak urang lamun maca surat ababil diamankeun tina bahaya, diamankeun tina ilmu sihir, diamankeun tina ilmu teluh. Nu endeup ngarusak ka urang insyaallah dijaga. Baca surat ababil 40 ulah napas. Kuat sih. 40 kali ulah napas. Namun teu kuat 40 10 masih tilu. Berarti kena teluh. Teu kuat kena teluh. Di tahun penyerangan Raja Abrohah disebut tahun gajah, lahirlah junjungan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah encan aya hijriyah tauda. Masya Allah di tengah-tengah kos kitu Kangjeng Nabi lahir. Tengetkeun ku urang teh sejarah 12 Rabiul Awal lahir Kangjeng. Dilahirkeun Kangjeng Nabi di tanah anu mulia Mekah. Diutus Kangjeng Nabi numbawa utusanana makhluk nu termulia malaikat Jibril. Dibere utusan risalah moal aya 2 keistimewaan jeung kemuliaan utusan dengan utusan risalah. Dibere mukjizat anu paling istimewa dibandingkan jeung mukjizat samemehna moal aya bentukna Al-Qur'anul Karim. Iyalah Kangjeng Nabi urang iman ka Kangjeng Nabi. Masya Allah nikmat nu pang gede-gedena. Nikmat nu pang gede-gedena teh iman ka Allah. Nikmat nu pang gede-gedena teh ni iman ka Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eta geus eueuh deui nikmat nu pang gede-gedena mah eta bae. Sebab nikmat dunia mah hanya sakiceup. Kurang kumaha pahartos sugihna maot. Ibu tin kaya raya paeh. Saha deui nu kaya? Saha deui nu kaya? Komaji pendi mah kaya henteu, gagah henteu. Modar tah mah. Nah, eueuh nu teu paeh nikmat-nikmat nu kos kararitu. Raja Firaun kurang kumaha gagahna, modar. Raja Namrud kurang kumaha hebatna, paeh. Dan lain-lain sebagainya nu garagah.
haju can aya jaminan bahkan lain can moal aya jaminan di akhiratna tapi urang mah ku hari hirup nu sederhana bahkan aya nu di bawah sederhana maot urang di akhirat urang boga jaminan nu jaminan Kangjeng Nabi urang bakal dicicingkeun di tempat anu mulya urang na mulya boga tempat urang di akhirat anu mulya sorga mejeuna manusia nu mulya ditempatkeun di tempat anu mulya lamun urangna di duniana urang ibadah ka nu maha mulya Allah. Nah ieu urang kan diuk di dieu ye diuk di dieu ieu berkat iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasulullah urang bisa ngarayakeun maulid ku cinta urang ka Kangjeng Nabi berarti kan urang ieu mulya kasorot ku sinar nu mulya ibadah ka nu maha mulya urang di akhirat pasti ditempatkeun di nu sangat mulya sorga ya Allah ieu kabeh ahli sorga ieu kabeh ieu mah karasep garilis barang neuleuh ka dieu ya Allah asa teu pantes nu kieu ka sorga atuh urang teu betah di sorga ya ieu atuh teu betah urang usul ka malaikat Ridwan nu ieu mah ulah dikasurgakeun atuh di dunia ge urang teu betah komo di akhirat ngan nyana lamun dikasurgakeun dirobah beungeutna Haji Pendi jadi kasep kabehan kasep gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah jadi modal nah iman geus boga modal iman indah Al-Quran ngajelaskeun walau anna ahlal qura aman wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Tah iya walau anna ahlal qura lamun bae ahli kampung Cilongok walau anna ahlal qura lamun bae ahli kabupaten Tangerang walau anna ahlal qura lamun bae provinsi Banten walau anna ahlal qura lamun bae sa Indonesia amanu iman ka Allah percaya pangeran teh Allah lain patung lain kayu lain mata poe lain bulan lain duit lain jabatan lain pemajikan Allah amanu iman wattaqau takwa ka Gusti Allah sesuai dengan aturanana anu dibawa ku Kangjeng Nabi urang nu kuarikeun diperingatkan nah modalna dua iman takwa berarti intina taat ka Gusti Allah sesuai dengan syariat Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kumaha tabalukarna la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh Allah bakal mukakeun kabarokahan langit kabarokahan bumi dibere barokatus sama dibere barokatul ardi barokatus sama di hujanan tiis ngeunaheun dibere angin ngeunaheun sepoi-sepoi nikmat urang cicing di imah aya angin Masya Allah ngeunaheun cicing di hareupeun masjid kieu urang di naon kitu ngaranna semprot ku angin eta ngaranna barokat sama coba orang deket Haji Pendi aju angin ti ditu ka dieu beuh ya Allah ya Rob ieu racun naon sih ye mentek pemajikanna geus teu betaheun pemajikanna ge teu betaheun deket nyana cilok bae nyana pemajikan ngarendeng kieu jeung nyana embung sebab ambeuna eta kakarek ti kelek doang encan ti nu handap ya Allah ya Rabb Masya Allah loba manuk parae kotok parae dah ya barokatus sama ya urang ningali bulan beuh nikmat indah ningali bintang nikmat indah cuaca nu sakieu ngeunaheunana ieu berkat daun ya taat ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala
dibere barokatul ardi. Ya Allah, ya tatangkalan harejo, masya Allah karim. Didele ku urang sawah hejo lemo, nikmat. Kadele ku urang di ditu ku ari mah tuh di Cilongok di Ranca, geus aya paparahuan sagala. Geus aya soang. Atuh ku ari mah jadi Cilongok nage, naon ku kula dicaritakeun geus lain Cilongok deui, Cilongok Citi ku. Ya Allah ya Rabb. Masya Allah, kula liwat kamari gadi tunek nyolateun, ningali sosoangan kan kikituan, nu numpak na Haji Pendi. Ya Allah, ya Rabbi teu boga kaisin. Numpak ya numpak soang. Ya Allah. Nyoba. Dasar mah kolot-kolot tolol meureun nya. Masa naik soang. Aduh Gusti Allah aku. Dah. Ialah barokatul ardi, diberi kebarokahan langit, diberi kebarokahan bumi. Lamun Allah geus bere kebarokahan, kadorong ku angin barokah ziyadatun fil khair. Politik jadi sejuk kana hate, ekonomi ulah-ulah ekonomi kelas luhur, dagang cai laku, dagang uyah laku, dagang nanaon ge laku bae jeung araruntung bae, eta barokah. Ngaranna barokah. Lamun lalaki beungeutna sabenerna mah beungeut perang. Jore berarti kan. Aju nanya awewe nu geulis daek bae eta barokah. Tapi kan ieu mah geus nanya awewe sabaraha kali. Nanya awewe, "Bah, tahu diri atuh." Masya Allah. Unggal nanya awewe ngajebian. Berarti kan dia banget naon ya kos kieu. Pelet atuh mah Haji. Pelet lah. Geus cenah mah kuncina pelet doang hiji. Senjatana teu manjur pelet tadi. Deres peletna manjur mah. Nah, ieu barokah karana. Nu paling istimewa barokah mah urang teh ya boga harta, boga awak ditujukan digunakan ke Allah pakai neangan ridho Allah sesuai jeung musola ar-ridho. Urang cicing di dieu meh hayang menang ridho Allah, cicing di musolana musola ar-ridho, dagangna supaya menang ridho Allah, berpolitikna supaya menang ridho Allah, berbudayana supaya menang ridho Allah. Geus atuh urang mencakup ieu musola ar-ridho, urang teh mudah-mudahan menang ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ye urang barokah mah kieu ye, urang dahar sanguna saeutik tapi di dahar kulimaan teu seep. Barokah tangaran. Kangjeng Nabi mantes perang, masa perang kabeh lapar. Segasa lapar. Kadele katingali ku Ki Jabir bin Abdillah, Kangjeng Nabi lapareun amat ieu. Ayeuna Jabir bebeja ka pamajikanna, "Neng, gelis aya naon?" Ningali Kangjeng Nabi lapareun pisan. "Aju, ayan teh jang pasakeun kira-kira 5an atau 10-an bae." "Aya." "Geus, kakak deuk mencit anak embe, jaboga anak embe." Geus atuh urang suguhan Kangjeng Nabi. Cak pamajikanana, "Siap Kak, nu penting harewos bae." Kangjeng Nabi nah harewos, ulah lobaan 5 sampai 10. "Oke, Bos." Eta harewos nah langsung. Siap pasak. Nah, bari pasak ku pamajikanana saleter gandum. Jabirna mencit anak embe jauh deui, pasak. Langsung bebeja ka Kangjeng. Lamun Kangjeng lapar, pamajikan geus nyadiakeun masak saleter ulah loban-loban Kangjeng 5 sampai 10-an da ka ditu. Langsung geus kada ka ditu. Alhamdulillah cek Kangjeng. Langsung Kangjeng Nabi langtung. Para sahabat sadayana, alhamdulillah Jabir bin Abdillah kuari keur masak jang nyuguhan urang. Urang siap wabeh kadar itu disuguhan urang. Cek Jabir jepan jadi kiatu ya. Langsung Jabir bebeja ka pamajikanana. Mantep tanggung jawab aing mah ka kamar sakana. Ngonci maneh Jabir, sabodo terserah.
cek pamajikan emang kunaon atuh bebeja atuh kan itu harewas geus diharewas banyak lobaan-lobaan kieu datang nang diharewas banyak kangjeng bisa kos kieu wallahu alam kumaha jadina cek cenah ngengkeuy kira-kira 1000 jelema masak dengan saleter pamajikan ngagedor lawang buka Kak buka ulah ngomong buka tadi ge harewas pamajikan mah kitu komo urang pondok urang Cilongok nanti bukan nyarekan harewas kunaon ye Masya Allah ya sudah cek Jabir yang dicarekan ongkoh ceknya di kumaha jadina bae geus datang Kangjeng mana pasakanana antepkeun heula kula cek Kangjeng Nabi nu ngangkatna kula nu ngabagina pamajikan Jabir kieu bae lah sapila saleter atuh sabaraha urangan jelema ngeukeun 1000 sabodo langsung diangkat dibabagi saurang-saurang siap wadah bagi ku Kangjeng Nabi bagi jeung dagingna ya saurang-saurang 1000 kabagi kabeh ieu aya keneh di dieu nyesa sakumaha encan dicokot bae dikeun ka pamajikanana Masya Allah cak pamajikanana isi kumaha lalaguanana tuh lamun Haji Pendi bisa kos gitu nyen warteg nyana iya Jabir ieu garana mukjizat Kangjeng Nabi waktu urang wajar di atas wajar iman ke Allah iman ke Kangjeng Rasulullah tah barokah ngaranna kula boga sangu kira-kira bangsa lamun didahar ku 10-an moal saeb sangu 10-an moal saeb datang Haji Pendi, Haji Rusdi jeung Haji Adang tiluan Masya Allah kurang kene kurang isi budak jelema apa genderuwo nya tiluan kula ge kaget ya Allah ya Rabbi isi jelema berarti kan campur juri ge campur juri mantak aya nu ngabarengan ngaranna Dasim setan kan aya 10 ngaranna setan Dasim setan Dasim teh lamun urang ka kamar nyana geus aya di tempat sare nyana siap di tempat sare ngabaturan urang antak lamun urang langsung teu babacaan nyana aya di dinya nyana langsung ngarangkul ka urang dicekelan mata urang lamun pas subuh Allahu Akbar ditutupan celi urang jangan didengerin Dasim tak Dasim. Nah, ieu mata dikiekeun we dikiekeun. Eta deuk beuntak. Dikiekeun. Dasim eta Dasim. Nah, maaf besi aya di dieu nu ngaran Dasim, pajar keren we ngaran setan eta. Celi di ya Allah ya Rabb. Satu, kedua, ketika orang dahar teu maca bismillah Dasim milu. Mantak eta si Dasim teh ngabarengan teu seubeuh-seubeuh ketika baju urang ngagantung kemudian ku urang dipake urang teu maca bismillah milu nyana bareng jeung urang Dasim ngaranna ketika urang asup ka imah kemudian teu maca salam heula eta Dasim diuk di kursi ketika aya pamajikan diadukeun urang ku pamajikan tanu ngadu-ngadukeun suami dan istri adalah setan Dasim ngaran mulai tah pamajikan teh ngomong Kak kanyahoannya naon henteu salam berarti tas nganjang ye siap nyanyahoanan dah apel kajen kumaha ulah sok suuzon kula ge jaho di HP-na aya sia sok aju ngamimitian kos kitu bae ih imah tangga urang ieu dah dipercaya ieu mah kadeuluna ge mane luis kitu Dasim teh terus saksi Dasim terus saya itu sedek aja si Dasim bebeja kasalakina ulah ngomong lamun pamajikan keur malah urang ngomong cicing lah cicing bae bangun hebat tuh nya cek pamajikan ai bener bah kan cicing bae kan ngaku atuh jelema mah aing ngomong salah atuh ngomong salah cek salakina mulai darder teu saeutik di Cilongok nu ribut suami jeung istri eta Dasim madak lamun pamajikan orang marah
cekal kurang celina adanan cia aya si dasiman ka jeung kumaha ge adanan kurang dasim eta Masya Allah nah iyalah di imah urang aya setan ngaranna dasim mun dahar teh sebe-sebe dibarengan ku dasim mun urang make baju make calana make samping henteu bismillah heula eta dasim di tempat sare urang si dasim nah tepuguh teu karuh urang noel pamajikan merek kenal pot eta dasim eta ditoel ku Haji Pendi dah wal toel bae kosum bere duit bae dasim da dasim atuh duit mah urusanna lain deui engke ieu mah urang masalah lah teu bisa geus lah eta dasim mulai eta ribut loba jelema nu ribut di tempat sare teu kudu jauh-jauh neangan nu jauh anu aya di dieu ge sebenarnya di panggung ye eta dasim para jamaah kaum muslimin tengetkeun da si dasim teh nya geus urang lamun deuk ka imah assalamualaikum mun aya jelema di jero pamajikan urang mana ya assalamualaikum eueuh ganti ku ari eueuh sasama assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin nah lamun urang deuk dahar maca bismillah bahkan nu hebat mah maca bismillahna 1000 deuk dahar teh 1000 mal kaburu dahar tuh bismillah wiridan we kaburu seubeuh lain sebenek dasim sih ada si dasim nah iya barokah mah barokah nu paling hebat barokah teh ya di samping saeutik tapi cukup bisa dipakai ibadah ka Gusti Allah urang boga duit 1 juta lamun barokah kurang dihitung 500 di ka masjidkeun 500 jang imah tangga urang eta ngaranna barokah bisa ditujukan ke Allah neangan ridho Allah urang boga sangu mahi 10-aneun urang bismillahirrahmanirrahim dahar aya sesana bikeun ka fakir miskin eta ngaranna barokah di samping eta sangu-sangu jeung makanan-makanan anu asup ka jero beuteung bisa digunakeun pake ibadah ka Gusti Allah eta bisa teger salat ge eta bisa teger maca Quran bisa teger maca sholawat nah eta ngaranna makanan nu asup ka jero barokah iyalah la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard barokah ngaranna aya jelema nu dahar seubeuh tapi barang adanya suara azan nyana culak cileuk bandeng amat teh azan Allahu akbar aki-aki nu azanna Haji Pendi masalah ya serak basahnya Allahu akbar cak masyarakat irapaehna teh si budaknya teu daeun adanya azan nah lamun teu barokah ta makanan nu asup ka jero lain ka masjid endahan ngajauhan masjid eta teu barokah ngaranna nah iyalah barokah cuman ieu urang menuju ka barokahan teh ternyata konsepna hiji taat ke Allah walau anna ahlal qura amanu hiji iman wattaqau takwa disimpulkan taat nurut ke Allah parentahna laksanakeun laranganna jauhan ku urang la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard bakal dibukakeun ku Gusti Allah kabarokahan langit kabarokahan bumi alhasil di luhur ti handap urang pinuh ku barokah hartina barokah seetik mahi tur bisa diarahkan ibadah ka Gusti Allah eta ngaranna barokah tinggal urang introspeksi be urang ieu boga duit boga harta bisa henteu diarahkeun ka Allah mun henteu berarti teu barokah naon ieu pasalna dagangna apa naonna hiji nomor kedua ketika urang dahar kok berat amat deka masjid berat amat deka musola berarti ieu makanan teu barokah naon ieu ganjelanana berarti teu taat ka Allah tinggal kitu bae eta mah ketika urang di imah ribut bae jeung pamajikan berarti ieu teu barokah kajen kukumaha ge awet rajet pan ribut pan anakan awet rajet tuh ngaranna nah ieu teu barokah oh horenganan dilanjutkeun walakin kazzabu
tetapi na jelema ngabarhongkeun ka Gusti Allah Subhanahu wa taala ngemantak ku Gusti Allah dibales kabohonganana ku siksa. Masya Allah, jelema ngabohongkeun ka Allah nu titah iman henteu, nu titah takwa henteu. Ayanya teu iman nya teu takwa kafir, aya iman doang tapi teu takwa. Iman mah iman, mun ditanya sa pangeran Allah, saha nabi anjeun, rasul anjeun Muhammad, tetapi salat tilok, puasa tilok, zakat tilok, main judi terus bae, mabok terus bae, zina terus bae, aya musuh bunuh. Nah lamun geus kos kitu, lamun geus kos kitu ku Gusti Allah bakal dibales dengan siksaan. Walakin kadzabu, tetapi jelema ngabohongkeun maka ku Gusti Allah dibales bima kadu yakribun, kunaon dibalesna ku pagawean ku ucap nu kumanehna dibohongkeun. Mantak teu saeutik ku urang kuari di leutuh NTB gempa iyalah bima kanu yak tuh Palu bima kanu yak ribun tuh bima kanu yak ribun diurang ya diurang Banten ngeri sebenarnya ngeri ku Allah ya ngeri ndek dikiriman sakedeung deui jeung saeutik deui mah cuman untung be Haji Pedi sok udang ti peuting udang ngana langsung dula deule mana cai alhamdulillah tuh Masya Allah karim lamun eueuh jelema nu hudang ti peuting, lamun eueuh nu aki-aki hudang ti peuting, lamun eueuh nini-nini hudang ti peuting, lamun eueuh orok anu cerik ti peuting, nah ieu geus dikumahakeun meureun Banten. Untung bae masih kena aya orok nu cerik keneh ti peuting. Mentak lamun aya orok cerik ti peuting, eta teh sebenarnya mah ngajauhan siksa Allah. Geus lamun orok urang peuting teu cerik ciwit. Iya cerik sia. Ceki uci ge cenah. Atuh. Eta keur ka orok. Nah, lamun ibu boga salaki aja ti peutingna henteu daek hudang, ciwit. Naon sia nyiwitan bae? Ih, kos teu karti bae sih. Ciwit teh urang. Naon nyiwitan bae? Ieu kula teu make calana. Ya Allah, ya Rabbi. Orenganan arahna lain deui mah nyiwitnya. Masya Allah karim. Layalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kanjeng Nabi lahir 12 Rabiul Awal tahun gajah. Kemudian Kanjeng Nabi diutus setelah 40 tahun di Mekah. 13 tahun Kanjeng Nabi di Mekah dakwah, diusir ngalih ke Madinah. 10 tahun Kanjeng Nabi di Madinah dakwah, cuman 23 tahun berhasil luar biasa. Tanggal 12 Rabiul Awal tahun 570 hiji wafat Kanjeng Nabi. Tahun 11 Hijriah na berarti 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah 571 Masehi wafatlah Kanjeng Nabi. Dilanjut ku para sahabat khulafaur rasyidin, lanjut ku para tabiin, lanjut ku atba'at tabiin. Begitu menang 300 tahun mulai Yahudi nu terusir di Madinah, Nasrani anu terusir tumbuh kembali. Tahun 350 mulai pesat deui Yahudi. 400 udah bisa menguasai Israel. Aqsa nu tadina eksis jadi masjid, kemudian kuari dirubah menjadi gereja. Nah, ieu sejarah seperti kos kitu. Loba masjid-masjid dijadikan gereja. Tidinya Islam ciut luar biasa. Masya Allah. Mengharapkan pemimpin anu handal teu aya 450 can aya. Ternyata tahun 500 setelah Kanjeng Nabi Hijriah 580 muncullah seorang Sultan Salahuddin Wahid. Salahuddin Wahid Batu teh Jawa Timur.
Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, berpikirnya Turki hancur, Irak hancur, Israel luar biasa, Aqsa dikuasai ku Yahudi, Bizantium naik kembali setelah hancur ku para sahabat. Didilah berpikir, maka Salahuddin Al-Ayyubi membuat satu pengumuman. Siapa yang bisa sayembara, saha anu bisa mengagungkan Kangjeng Nabi melalui syiran-syiran, atau mengagungkan Kangjeng Nabi melalui bahasa-bahasa di setiap negara, sayembara sadunia berkumpul di Mesir. Tidinya daratang di unggal negara, ya Mesir sendiri, ya Irak, ya Iran, Suriah, termasuk di Libanon, terus ke belah dina Turki, terus ke belah, terus kabeh naon gitu ngaranna, naon ngucapkeun, membacakeun pujian-pujian Kangjeng Nabi. Wah, dengan berbagai bahar, berbagai bahasa. Langsung ditilai nu menang adalah Ja'far Al-Barzanji. Etalah Barzanji, assalamu alayka zainal anbiya, assalamu alayka, assalamu alayka atqal atqiya, assalamu alayka, terus sampai selesai, sampai asyaqal badru alaina. Terus kadituna eta nu menang, nu mantak kemenangan eta terus dijadikan momen ku Ja'far Salahuddin Al-Ayyubi, dijadikan muludan terbesar sadunia di Mesir. Horenganan isi maulidanana tidak lain, kita siap menggempur Israel supaya Aqsa menjadi masjid kembali. Dengan keistimewaan Salahuddin Al-Ayyubi, seluruh negara yang hadir saat eta siap apapun yang terjadi diserang. Setelah ditatap penyerangan-penyerangan, alhamdulillah menang deui. Setelah menang dikuasai deui Israel, Aqsa dijadikan masjid kembali. Teureun-eureun perseteruan antara Muslim dan Yahudi dan Nasrani tahun 580 geus terjadi permusuhan, geus terjadi perang anu luar biasa. Nah, dikuasai deui. Sageus sakitu terus berjanjina disebarkan ke mancanegara. Ieu sejarah berjanji tah. Manta kuari dibaca ku Haji Pendi. Ya Allah, asraqal badru alaina. Tadi itu naon? Bener tentu sih. Nah, suarana doang teu kuat ngadenge Haji Pendi mah, ya Allah, suara garing. Masya Allah. Nah, ya, etalah anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nurin, anta iksiru wa ghalli, anta misbahu suduri. Asli nama kos gitu tah. Asli dalagam ti Ja'far nama kos gitu. Baharna mun hayangnya bahar sakadaek. Nyaho bahar sagalanya nih, kosong ngaji bae heran aing mah. Sebluk-sebluk ge nyaho ka bahar. Ya, nailah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, terus diabadikeun sampai ayeuna berjanji. Kitu Haji Wi. Ya Allah ya Rabb. Nah, kami kabari ieu ka Mesir ningali masjid nu dibangun ku Salahuddin Al-Ayyubi. Masya Allah, luar biasa. Masjidna agreng, didinya Haji Rusdi termasuk Haji Pendi hayang boga kenang-kenangan, nyana dipoto make baju kerajaan Salahuddin Al-Ayyubi. Make mahkota, make baju perang, nyoren pedang, langsung gelut. Didinya gelut, bari dipoto bari gelut. Hebat jasa, Masya Allah. Sugan tema gratis, orang mayar. Barang mayar mahal. Kumaha carana caknya, untung aya Haji Agus. Nah ieu jelema sebelum bagus gitu. Pajar gratis kunyana. Ya Allah, Masya Allah. Karena ini jelema kolot gitu.
teh boga otak biasa. Etalah Mesir, masya Allah karim. Ketika asup ka jero masjid, lantaran urang mah nyaho sejarah merenungkeun ya Allah ya Rabb, iyalah Masjid Salahuddin Al-Ayyubi anu nyana bergerak Turki ke Mesir, di Mesir menuju Israel. Oh, dipimpinku langsung Salahuddin Al-Ayyubi dengan ribuan tentara nyerang Israel Yahudi. Mulai ti harita sampai ayeuna tetap eksis masjid Aqsa terus sampai ke ayeuna diserang deui ku Yahudi. Nu mantak lamun urang hafal sejarah teu aneh. Lamun Yahudi terus kuari ngedesek muslim, geus sabaraha muslim dan muslimah bahkan anak-anak anu terus dibantai ku Yahudi. Nah, sampai ayeuna teu jelas. Itu jelas apakah iya teh masjid, apakah iya gereja. Nu jelas masih masjid kene, cuman kekuasaan anak geus ku Israel ayeuna. Kuari aya hubungan Indonesia jeung Israel neruskeun Gus Dur nu sabenerna mah horenganan kuari geus dibangun makam Kangjeng Nabi Ibrahim, makam Kangjeng Nabi Yusuf. Kula nanyakeun di Mesir makam Kangjeng Nabi Yusuf di mana? Teu ngabejakeun horenganan di Israel. Kuari geus aya makam Kangjeng Nabi Yusuf, bapana Kangjeng Nabi Yusuf sakarang ngaranna ngaji. Cepat atuh we ditanya. Sa? Ayub, nu bener. Ayub ya budak ya Allah, teu nyaho kahitut bau. Masa Kangjeng Nabi Yusuf bapana Ayub? Tuh, coba aing nanya kana ieu deui. Sa bapana? Teu nyaho deui ya Allah. Ieu ku aing dibawa bae ge dikekelek nu nyaho. Masya Allah sakitu didongengkeun geus terus bae ya Allah ya Rabbi. Ieu si otak diteudeun di mananya? Masya Allah karim. Yakub. Nah tadi Ayub. Menang disabar dia. Ngarewas di tukang ya kajian hukum ge. Tuh. Ya Allah ya Rabb. Kuari dibuka lebar-lebar untuk mengunjungi Israel, mengunjungi Aqsa. Kuari mah keur zaman kula mah wah hese deuk ka Masjid Aqsa teh. Deuk ka Masjid Aqsa teh kuari mah bisa mudah terus diantar ke makom Kangjeng Nabi Ibrahim, Kangjeng Nabi Yakub, Kangjeng Nabi Yusuf dan nabi-nabi yang lainnya. Geus pugu jajaladeun mah Hebron Kangjeng Nabi Musa alaihi salam. Naila ala kadar sejarah berjanji sampai ku urang kuari terus dibaca hasil daripada sayembara anu di naon kitu ngaranna di motori Salahuddin Al-Ayyubi. Masya Allah baca kuat. Ketika Ki Arwani Jawa Tengah Kudus membaca eta maulidan, tiba-tiba nyana merenung suarana eueuh. Begitu suarana eueuh langsung masuk ke kamar ngunci. Anak istri kabeh kaget. Masyarakat kaget teu bisa dibuka sampai bubar maulidan. Setelah 2 hari ketigana baru keluar. Bari kadeuleu matana sumut cerik. Ditanya teu daek nembalan, teu daek ngajawab. Begitu ngajawab terasa Kangjeng Nabi datang. Paingan sesengitanana luar biasa, kaambeu ku kabehan. Kangjeng Nabi kan seungit. Batur kula pernah ngimpi kapanggih jeung Kangjeng Nabi, haju dibere cai dina impianana, diinum. Begitu hudang masih kene aya karasa caina di dieu. Eta seungit sungutna bae seungit sampai isuk-isuk, sampai magrib, sampai peuting deui seungit bae. Kitu lamun ngimpi jeung Kangjeng Nabi. Coba urang ngimpi kapanggih jeung ieu. Masya Allah karim. Hari iya sih sahanu ngisi di pelataran. Asana amban rada lain deui sih. Hatunya nama henteu ngisingna bae geus bau komo ngisi. Kangjeng Nabi. Nah, aya deui nu kula dicaritakeun ieu nya. Ieu mah moal dibejakeun jelemana mah. Maulidan di Cilongok tanggal malam 12. Dibacalah berjanji. Setelah dibaca berjanji, aya terasa nikmat di kolbu nangeunaheun ceknya Masya Allah.
seumur hirup kekarak ngadenge maca berjanji tamat kemudian ngeunaheun dibere beta mah ku Allah ja ieu ge milu mulu dan jangan ngomong kitu nya mah dula deuleu berkat mananya gimana mah lain ka berjanji dan berkat bae mah ieu mah tah iya salah satu ieu mah dibejakeun ku kula ieu jelemananya terus balik ke imah masih membawa perasaan nikmat ngeunaheun teu berjanji langsung sampailah ke imah begitu sampai ke imah cek pemajikan kak kakak make minyak naon sih jiban make minyak jangan teu make asalna seungit amat kak masya Allah cek jana teh teu make tapi pemajikan kan bager henteu suuzon tapi lamun pemajikan si ieu nah pasti mampir ya pasti ya ayo dikontrakan mana ya mente pemajikan ge emang surti salakina bager masalahna lamun bangsa nu ieu batu geus rajit ujianna inting-intingan ayo mate kasegit amat sih jangan teu make minyak masyaallah itu mah seungit teh pohara amat kak terus kieu deui kakak ngadahar naon sih nya teu ngadahar kok ieu kakak sugut seungit amat sungutna ge ka ambeuna seungit ku pamajikanana ya Allah ngobrol seungit masya Allah cek manehanana neng kakak teu make minyak seungit jeung teu ngadaharna naon cuman kakak ngadengekeun berjanji ngeunaheun eta perasaan kana kolbu terasa ngeunaheun eta henteu ka cipta Kangjeng Nabi datangna ngan terasa ngeunaheun maca berjanji seseungitan pohara ka pamajikanna terus sampikeun ka tempat sare henteu kukumaha kieu bae cek pamajikanna bari ngagalendot kakak seungit amat sih seungit biasa cenah ieu ge seungit biasa bae ieu berjanji tadi baca masuk hati seungit barang isukna mah pamajikanna ngagalendot teh kak seseungitan nu kamari jadi lain deui ku ari mah kak kakak balik deui ka asli deh kak nah ieu berjanji lain lalagaan mantak lamun kurang dibaca sorangan geura berjanji ieu mah macana sih rame-rame bae Haji Umen tah ieu maca sorangan atuh men di imah ya asyraqal badru alaina baca sorangan anta syamsun anta badrun ieu mah aya loba jelema dibaca sorangan tilok tololnya baca lah ieu kiai kadang-kadang salah ulah makan di kamar teh baca sorangan gitu percaya ente mah Haji tuh bangun ngajebian tololnya bangun teu percaya teh gitu ngalujak murid ngalujak hiji baca kadang jeung pamajikan kula mah tanyakeun ke pamajikan diuk di dieu diuk nya sila biasa kula maca walamma tamma min hamlihi syahrani ala masyil aqwali mukhtalifatil marwiyatu fi bil madinati syarifatul munawwaratu abwab ngan pamajikan kula sok noel terangkeun atuh indah jasa bener teh coba pamajikan Mang Haji pasti baca al jannatu wa na'imu gandeng geus kanyahoan kajen teu kitu bah pasti kos nunggunakeun bae teh sora cek tufiya bil madinati syarifatil munawwarati abuhu Abdullah wa kana qad jaza bi akhwalihi nah kos kitu baca Quran cet ka diterangkeun nikmat para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah iyalah berarti sakali deui supaya tercatat tertera di dalam hati lahir Kangjeng Nabi 12 Rabiul Awal tahun gajah encan ayat tahun Hijriah karak tahun Masehi 571 wafat Kangjeng Nabi setelah umur 63 tahun 12 Rabiul Awal tetap hari Senin pada tahun 632 setelah 500 tahun Islam hancur kehancuran anak Aqsa dijadikan gereja oleh Yahudi didinya diseranglah oleh Salahuddin Al-Ayyubi pada tahun 580 Hijriah tepatna mun Masehina 1183 1183 direbut kembali Aqsa menjadi masjid
dan berjanji terus diabadikan sampai ayeuna. Pesantren mana nu teu maca berjanji? Jangan pun di Indonesia, jangan pun di Mesir, jangan pun di Suriah, bahkan tahun ayeuna di Moskow, Soviet maca berjanji. Cina maca berjanji, Jepang dibaca berjanji. Kula sempat ngaluarkeun cai mata sedih perasaan jeung bunga, Masya Allah di Uni Soviet non dibaca berjanji ngareunaheun di sorana. Pilihan-pilihan suara nu maca berjanji teh nu mantap modal suara kos kitu menang maca berjanji di luar negeri mah. Teu menang sebab naon ngajauhan jelema. Ngajauhan kan lamun suara bagus kan jelema kadegeun suara saya eta. Wih Haji Masuri. Bagus amat ya Haji Masuri suarana. Tuh nyana mah datang sentimen kan. Nah, barang dibaca ku Haji Supendi. Haji Supendi kira paehna teh sebudak. Urang mah teu ngeunaheun jasa sorana. Lain nu ngeunaheun sorana. Sebab eta mah kan nyanyian bahar-bahar. Banta kudu nu ngeunaheun cara tadi nu sholawat ka kaler teu ka kidul bener. Atuh eta kan kudu aya tah bahar hazard. Ya salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah kan kudu jelas. Eta teh aya bahar ngaranna bahar hazard. Ilahi sallimil ummah minal afati wan niqmah wa min hami wa min gumah bi ahlil badri ya Allah. Oh tadi mah salah lagam. Murid gula eta ge sarua kudu servis budak teh. Lagam nggak salah. Atau kudu jelas eta kan lamun urang ngadaikeun urang Mesir ngeunaheun. Salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Eta aslina kos gitu. Tadi mah lain gitu tadi. Salatullah salah mah karena tadi engge teu bisa eta. Oh masalah sih beda salah lagam seetik doang lah. Para jamaah kok opa lain genep. Nu tadi ngan talarnya eta naik jadi 5. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah, setelah urang nyaho sejarah terus sampai ayeuna berjanji kudu digurukeun berjanji abeh ngeunaheun nada-nadana. Ngadeh nada-nada ngeunaheun. Eta Haji Umen kudu ngaguru tah. Nadana teu jelas. Kudu jelas nada. Tapi sakitu mah geus jelas cenah mah sebab cenah cicing kan di pesantren Cilongok ngan nyana ngomong kenceng teuing asli gondrongna aya teh. Gondrong eta kan urang ge lamun ka gondrong teh hese ulah keur leutik diajak ka gondrong. Ditanya ku bapak kolotnya na, "Lu kapan tong?" "Hah? Lu kapan tong?" "Apa sih? Lu kapan datang tong?" "Oh." Barusan ke. Iya. Apa siapa tong? Hah? Apa siapa tong? Apa sih? Lu sama siapa tong? Eta gondrong mah kos gitu. Masya Allah Karim. Orang gondrong eta. Ya orang lamun ngadaikeun orang gondrong mah sebenarnya mah resep. Betawi eta resep itu. Lah iya. Lu makan kagak tahu. Iya, orang mah tuh kejual tanah juga emang ada tanahnya. Kalau lu makan kagak gablek. Eta orang gondrong eta sebenarnya mah. Betawi eta kos gitu. Jadi orang yang seuri sebenarnya mah tah Umen tah Haji Umen turunan gondrong. Mantap lamun nyana cepet ngomongna ulah disengserikeun. Aslina keluar gondrong eta. Atuh kula ge lamun ngobrol jeung Ngaji Yasin jeung bapana kerok kadang-kadang. Si ngomong naon sih bapana ya budak. Ngan aing geus asli mah gege ka harti sorangan. Lah iyalah, lah buset lu. Kagak percaya. Ya gitulah para jamaah ieu mah kula mah kieu hiji ka dieu teh selain daripada naon ngaranna takziman ka Kangjeng Nabi oge ta'aruf ka ahli-ahli dieu mushola Ar-Ridho. Tadi geus ngobrol jeung Bapak Soekarno diganti ku kula. Berada serem we Soekarno nya. Nah, ieu ta'aruf ka ahli dieu
kula begitu lewat sok jalan ka dieu aya masjid dieu Masya Allah Haji Pendi mah nu geus tereh paeh can jorang ngabangun kos kieu tapi Pak Haji ieu mah kan bisa ngabangun pohara kan jauh umur hampir sarua tapi kemauannya beda lain deui mantap seger na musola ieu musola ar-ridho mudah-mudahan musola ar-ridho urang naga dipake ka ridho jeung tujuan urang hayang dipake ka ridho ku Gusti Allah alhasil mudah-mudahan urang aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala engke di akhirat dengan ridho Allah urang bisa ditempatkeun di tempat nu indah yakni surga Allah Subhanahu wa taala. Catat di jero hate tadi kelahiran dan wafat Kangjeng di samping eta oge sejarah berzanji oge di samping eta deui ayat anu tadi intina urang titah taat ka Gusti Allah lamun urang taat bakal dibere barokah ku Gusti Allah barokah langit barokah bumi lamun geus dibere barokah hate urang teh sadar nemah saeutik jeung loba nemah terus tur bisa diarahkeun kana ridho Allah Subhanahu wa taala mulai ayeuna ketika urang dahar bacalah bismillah ketika urang rek sare urang kudu disirap-sirapkeun heula bacalah bismillah ketika urang asup ka imah bacalah assalamualaikum mun eueuh jelema di imah urang bacalah assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin insyaallah hirup urang aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala sakitu bae ala kadar pihatur disim kuring mudah-mudahan urang dijadikan umat Kangjeng Nabi urang anu sejati sehingga urang di akhirat aya di bawah bendera Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad Allahumma ajbur ummata sayyidina Muhammad Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad Allahumma farrijan ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa yaqinan walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min kulli syarrin nar rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina